Lah ieu gawe di sahabat teh. Di situ tuh. Sate gara-gara pohon ini lah. Di si Ebit. Ngagawe di si kakek ulaheun. Meninggal keneh di batur. Alhamdulillah aya nu narima oge abah. Alhamdulillah. Aing ngariksakeun sawah di ditu geus bisa saat caina. Kek itu nu gawe saha euy jiga si Abah. Walah ku aing mah ulah gawe eta jiga gawe di saha deui. Sampeurkeun heula ku aing sia tanyakeun ah. Alhamdulillah. Sahabat saya segedeung di beres euy. Wah benar si Abah teh benang pikarunya si Abah pan gering keneh teh der gawe di batur di teu balik. Abah. Kek. Lah ieu gawe di saha teh? Di situ tuh. Sate gara-gara pohon ini lah. Di si Ebit. Mana bosna? Tuh di situ kayaknya. Lain Abah cepat gering kene kurang mah tak dicaram oge Abah ngarek gawe kurang dicaram Pak Abah teh kondisi badanna can stabil. Memang kitu kakek urang teh loba pangabutuhna euy urang teh. Memang kata kumana dicaramnya. Urang teh loba pangabutuhna di imah hayang gawe nya teh urang teh alhamdulillah nih aya nu ngagawekeun kakek dak manehna ulah wae nih. Pan ulah teh Abah kondisi Abah encan stabil cuk urang masih kena gering. Lamun hayang karugrag deui kumaha leuwih ripuh karugrag mah. Belum ka gua gawe cuk urang teh. Percaya sih anu teu percaya ka urang Lain teh. teu percaya sasaliga ari sehat mah Abah badana Abah ku urang sok digawekeun lain teu percaya. Matak tika dibere duit oge ku urang Abah teh urang teh karunya ka Abah. Maksudna ulah gawe pelaku teu bahi duit sakitu. Nya eta kakek, eta teh duit sakitu teh nya loba kakurangan keneh urang teh. Henteu ka dokter acan nya teh kakek, make resiko, make jajan budak, naon urang teh meuli beas naon sagala rupa kakek teu mahi teh kakek euy. Geus sabaraha teuing ayeuna di mana bosna? Tuduhkeun. Tuh belah ditu tuh. Kudu ka bosna ku aing ieu mah ieu. Mana belah mana? Tuh belah ditu Ku aing pumanting jelema teh. Aduh aing ngasih kakekna. Gawe di batur ulah di mana-mana ulah geus serba salah sama kakek atuh. Aing ada ngacakeun deui kakek lah, aing kapalang lah. Lain ulah Abah urang lamun geus jag-jag bener mah sabaraha teuing rek digawe di urang oge. Mising sat kuatna sugan urang digawe heng. Pan ieu mah kondisi badanna kecan kuat Abah teh. Dalam aing kitu kieu bareng urang nu katempuhan moal batur mah jelema anyar mah daek nguruskeun ka Abah. Keukeuh mah ka jeung urang. Urang mah karunya kana badan Abah. Di mana nu tah gawe kasih Abah teh teu balik teuing. Ieu pokona ieu. Hei. Mana bawa si Abah lain? Heeh. Ya abang kunaon kitu? Hah? Abang kunaon kitu? Kitu si Abah teh gering keneh kunaon wani-wani ngagawekeun. Lain sahabat teh kana teh kan yang pagawean. Tak berarti karunya ka si Abah. Kudu di Keluarga ditulungan si Abah teh. kudu ditempuh kondisi badanna teh udang gering. Ku aing teh digawekeun. Oh, makanya tapi namanya masak ke aya digawe cenah. Hayang digawe ge atuh tinggali dalam aya kitu kieu mah ka di dinya mah sorangan bakal katempuhan. Kunaon make digawekeun. Nyata mah datang langsung ka urang ke. Wayang pagawean. lamun teh titah balik si Abah rasakeun ku aing sia. Ayo kumaha tuh menen mah pagawe ka urang. Nah sia da geus aya gering kitu kieu mah ka maneh mah aing bakal katempuhanna. Urang teh nyaho dan naon si Abah. Urang mah nulungan si Abah detik urang mah. Ayo si Abah titah mantong si Abahna sia. Teu cerep jelema teh sia. Lamun mung ditampiling ku aing sia ku aing. Hayo si Abah titah balik sia. Goblok ting teu balik sia jelema teh. Awas si Abah mun teu balik sia ditanggal ku aing ah. Hor ai si kakek jangan ke aing. Jeung si Abah anu maksana ka urang ke. Minta pagawe ka urang mangsakeun teh. Ai beuteung nyaho naon ieu. Anyakeun makanya kondisi badanna sia teh pan teh kurang sehat teh pan pagawe aing eta teh. Sia mah kakarak nyaho berarti nya. Teh ubaraneun ku aing teh digawekeun geus tilu balikan ku aing beraan dibere duit si Abahna oge banding ku ulah gawe. Banding ku karunya kana badan si Abahna ku sia. Kabina-bina teuing sia teh awas sia mun teu ditah balik si Abah ku aing. Oh, saya mah tidak tahu kakek si Abah minta pagawean ya udah, aku kasih kerjaan. No way. Sarjana mah goblok nawe naon da aing teu ngarti nawe teh naon sia teh goblok bisa teh ngalilieur ka kolot edan suka no way we naon sia teh. Abah. Geus balik gawena geus tong gawe deui balik. Oh, Minta duit atuh. ayo di mah aya duit mah. Ayo kok geus daripada digawekeun teu balik teuing. Nu bener ke? Aya duit mah di mah. Ayo. Hayang sabaraha. Kabina-bina teuing. Mah, Heuh bener ke? daripada gawe mending dibere duit ku urang. Heuh, bener. Sakeun gawe deui. Kono mah. Moal ke moal di batu deui ce. Mau sok. Tak bareng mandi deui nya. Kayak urang jadi tuh sok. Cing. Kabina-bina teuing gawe we hayo, paling bere duit tenang we.
Alhamdulillah si kakek teh bager nih. Alhamdulillah. Moal ngelengitkeun dudungan meureun ayeuna mah urang tadi nama hayang gawe di batur. Aduh tadi nama alhamdulillah kitu wae nu ngagawekeun da si kakek mah ulah wae ning. Oh, abah urang tara jadi dijanji mun mere duit ka abah. Cik gara balik ayeuna mah tah duit. Nuhun alhamdulillah kakek. Itu gara balik. Maneh teh ku bager-bager teh nya nama merhatikeun nih kakek. Urang mah banding kurang nya kana badan abah. Cik kitu gara balik cik. Bro. Tong gawe deui isukan kade. Astagfirullahaladzim. Kakek. Kek. Naon? Manya ya teh 2.000. Naon itu teh? Banyak ke 2.000. Abah supaya balik tina pagawean, urang mah kitu sok. Astagfirullahaladzim. Aing masih kana naon atuh kakek sakieu urang. Sebenarnya penting balik tina pagawean ulah gawe. Geus Alhamdulillahirabbil alamin si kakek mah 2.000 perak. dalam tadi kitu mah mantau gak geus ku aing bohongan sekalian jelema teh. Ayo bedagongan pagawean ka bina teuing Sia mah kakek omongnya ka aing teh keur mere 2.000 perak. Alhamdulillah kakek, nasa teh kakek. Oh, da loba-loba teh jemol aing atuh hayo wae 100, 200, 100, 200 jemol. Geus sampe bare 2000 rek mahir rek moal sabaraha teuing.